Saya udah urungkeun. Salam itu. Corona kena itu. Itu diganti corona ke suara dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangageun dedemit curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Sampurasun mitra, wilujeng mancok di channel resmi Mitra Dongeng Mang Manuna. Kada hilap jempol sareng subscribe-na supados channel ieu langkung ranjeur mitra. Supados dongeng kesepuhan tiasa dipedang sadayana komplit mitra. Mangga wilujeng mancok. Mane duaan kudu jajak aki anturkeun tepi kata pawates. Mangka hade sing waspada dari jalananya. Kitu pokna nunjuk ka baturna duaan, nu ditunjuk mangut tanda narima timbalan. Beral aki wiraga jeung Ki Juma lempang dijajakeun ku gulang-gulang duaan. Di jalana galecok ngobrol, tamak kesel. Gulang-gulang teh hormatna keur da nyarahkeun yen eta teh Semah Agung ti Lemudungus, nu dihormat ku Nyai Ratu. Teu kacatur di jalana, gok katapal wates reg sararea eureun aki wiraga mali ka gulang-gulang. Gulang-gulang, geus we tepi ka dieu jajab teh. Kaula bisa mulang sorangan. Muhun kana kabelaan aranjeun duaan. Mangga Ki, wilujeng angkat Ki. Cek gulang-gulang anu duaan. Leos duanana balik deui ka nagara. Tugasna geus rengse. Nu ini dipelong ku aki wiraga jeung Ki Juma les duana nangis. Hiuk aya angin leutik ngahiriwir hawana seger manuk recep di sanada. Alam endah matak betah. Ki Juma mah kuat kamung balik hayang tetep cicing di dinya. Tapi mun geus nyahoeun kanu sabenerna mah tangtu bakal ngarenyag. Ki, kumaha teh salajengna? Nah wates palebah mana ari ieu? Asa can kungsi manggihan kuring mah teh. Bismillah teuing. Juma, hayu urang balik. Keun bae engke ngobrol mah. Sok diuk tukangeun aki. Eureum sing rapet. Omat ulah ngaran cabang pikir. Buleudkeun yen rek mulang ka lemur dungus. Cek aki wiraga bari kek diuk sila mani maneko. Ki Juma nurut manehna oge gancang diuk tukangeun aki wiraga nurut sakumaha papatahna da sieun cilaka. Aki wiraga kunyam-kunyam babacaan. Geus kitu nepak ping-ping Ki Juma lalaunan berai Ki Juma beuntak. Lah, anak keneh Ki. Da acan. Nepak sote ngabejaan ulah galideur. Urang ngamimitian balik. Sugan teh geus tepi. Sok beureum deui. Mun can ditepak ku aki ulah waka beuntak bisi tinggalin di jalan. Mangga Ki mangga. Reup Ki Juma beureum deui. Aki wiraga kunyam-kunyem babacaan deui. Mapatkeun ajianana pikeun mulang ka alam manusia. Jep kaayaan jadi simpe ceuli asa katorekan diuk ge asa teu napak. Awak asa kakalayangan asa hampang ceuli asa marepeg teu puguh rarasaan. Gerung sadanu ngaguruh di awang-awang. Ditema ku suara ting carerit ting saruit. Aya nu ngomong tapi saurana teu puguh. Basana teu mata ka harti. Tapi jep deui simpe jempling teu aya sora naon-naon. Akhirna hiliwir aya angin tiis nyecep nyerep mata kabulusan. Kadenge sora cari cangkas jeung babence. Kulit karasa muriding tiris berai aki wiraga beuntak. Reta kenca reta katuges aya di hiji tempat hanapeun tangkal kai teh. Diuk dina batu lempar, tukangeunana ngajemprak Ki Juma ngeluk bari peureum. Alhamdulillah salamet. Cek aki wiraga bari ngareret ka kenca. Kok kana itek nu digolerkeun jeung nangtung lalaunan, tuur asa titingkueun. Reta kenca reta katuhu poek mani merdong mana horeng geus peuting harita teh. Aki wiraga jeung Ki Juma kawilang lila nganjang ka alam siluman teh. Juma, nyaring euy. Geus tepi ka alam manusia deui.
Aki Wiraga Noel tuur Ki Juma kutungtung itu korejat Ki Juma cengkat panona buringas rewas asa dina pangimpian lantaran hawa karasa tiis keayaan poek mani merdong. Ayah di mana itu? Poek Ki poek. Bari uyup ayap neangan pamuntangan Ki Juma teh jantung naratug hatena pating seredet. No, bet kawas lain kolot bae. Nangtung Juma. Aduh, asa ngipi teh Ki. Urang da di mana teh? Aduh. Yung Juma nangtung. Bari teu oleh alak ilik. Baku mane mari geus loba omong deh. Hayu balik. Keun ke di imah ngomong mah. Getruk Aki Wiraga notogeun itu kana batu. Sorana mani asa ngagelenrung dasar dina kaayaan peuting jeung ngabanding gawir. Leos Aki Wiraga init sakitu poek teh mani ngadilig di jiga anu geus apal kana jalan didinya. Ari Ki Juma nu ngora keneh leumpang teh mani rarampayakan. Uyup ayap teh ka ciri poek mani merdong. Kakarayapan jiga nu lolong eleh ku aki-aki. Jadi sidik ilmu mah leuwih awas batan. Jadi sidik ilmu mah leuwih awas batan panon anu bolotot. Cari cangkas patemalan jeung ciang-ciang. Sakapeung kadenge sora anu tinggar ritricit aya oge anu torok-tokan. Di kajauhan kadenge sora anjing nu babaung matakeun. Cag tuna heula nu aya di satengahing perjalanan. Urang caturkeun di lemur dungus. Harita teh pasosore kirawanci sariak layung. Bah Janta Mang Rusman palebe jeung Pak RT ngahaja datang ka Imah Suhinta anu dikosongkeun. Opata narangtung diburuan nitenan kaayaan Imah Suhinta anu disangka aya jurigan teh. Kaayaanana memang mata keung da maniti iseun. Mana komo da harita teh maju ka sareupna. Cekolot mah keur meujeuhna bijil sanekala. Katurug-turug sora tongeret mani reang patemalan. Urang lemur teu pati wani laliar da nyarahun yen keur werit sieuneung ku siluman anu ngagalaksa. Palebe melong ka jero imah, kasawang deui basa dititah ku Aki Wiraga harita teh Mang Rusman ngoceak. Da di jero aya makhluk anu pikasieunun. Abah mah panasaran hayang ngabuktikeun kaayaan di jero imah. Nah bener ieu teh aya jurigan. Nanya aya anu bungkeulekan. Cek Bah Janta bangun can buleud kapercayaanana, masih keneh aya rasa cangcaya dina hatena. Teu percaya mah jeung we ku Abah teu ka jero atuh Bah. Temal Mang Rusman. Lain teu percaya ka maneh Rusman. Man Abah mah hayang neyo ku panon sorangan. Ulangan sakadar beja. Wah, ari Abah nu mata kudu irit sorangan oge. Ngarak kanyahoan sabab ari ngandalkeun beja mah nya moal bisa ningali atuh. Kuring ge penasaran nya, hayu Bah, urang ka jero. Cek RT. Ya bener hayu atuh, RT hayulah. Kajurung ku rasa penasaran. Harita keneh Bah Janta jeung Pak RT teh arungah ka Imah Suhinta. Di barung ku ratug jantung ari Mang Rusman jeung palebe mah narangtung we di luar. Kocapkeun anu ka jero harita teh tingkat ayep duaan ratreret di barung ku rasa sieun. Ongkoh penasaran tapi kasieun mah teu daek sirna. Bulu punuk ting puriding da jantung ratug hatena pating seredet. Wah, geuning eueuh naon-naon. Tuh aya ge boneka butut, matana morotot. Jigana si Rusman mah bohong, ngagegedekeun omong kosong lah. Ngagedekeun tahayu. Tapi beda karasana Bah, asa ting puriding kieu ieu. Wah, eta mah kasakit anu borangan. Da dulu dengan mah moal kitu. Jiga Abah we kieu deung. Abah sieun teu? Nya eta rada sieun saeutik. Sarua atuh, rada borangan meureun. Tata. Anu disadak. Cek RT gelembang na eureun panonna melong kalawang kamar. Bulu punukna pating puringkak. Wah, paling beurit. Barang cacap omongan Bah Janta. Tolong aya beurit bodas biji ti kamar. Gebeg RT ngarenyag. Tapi kamuntang ka Bah Janta bari muringkak bulu punuk beungeutna sapa. Itu. Wah, beurit eta mah. Tapi nu bodas mah aneh Bah. Beurit siluman eta mah. Di kebun binatang ge loba beurit bodas mah. Cicing teu kudu urang tewak anggur mah urang jual ka pasar. Bah Janta rada sombong hayang nemongkeun sifat ludeungna. Omongan Bah Janta jiga kadengeun ku beurit teh reg eta beurit teh eureun. Nu tadi narek ngeplos kana congang jadi teu tulus. Kalah malih ka Bah Janta. Matana bolotot kumisna hirup, bangusna nyur-nyuran pikasieun. Itu. Malah enggak urang Bah. Si boangan sia. Teh nyogeun ku maneh, RT.
urang tewak geura. Nah, sana teh meni borangan-borangan teuing. Katayak Bah Janta ngadeukeutan kana beurit, mani apik hati-hati pisan. Beki deukeut kira-kira salengkah deui gabruk Bah Janta ngarontok beurit. Salang beurit teh kagigir keduk tarang Bah Janta kana bilik. Tapi ukur ngarahuh ka nyeri henteu dirasa. Gila ka kenca panonna melong deui ka beurit anu cumagu gigireunana. Bari melong ka Bah Janta. Ulah ngajago sia, dikira aing teu sanggup newak maneh. Awas. Weuh beunang sia. Gabruk Bah Janta ngarontok deui beurit. Salang plos ka hanapeun palangkakan Bah Janta atuh teu beunang deui. Pilek Bah Janta malik ana breh beurit teh robah jadi gede. Matana mani bolotot betiga marmot ayeuna mah. Kumisna hirup rai bulu-puluk Bah Janta muriding ayeuna mah. Sabab beurit anu tadi bet jadi gede. Geros ya. Nah kamana nu tadi mah jiga marmot. Bah, kade bah. Cek teh bari mayongkod sieun. Bulu-pulukna asa maruringkak. Dah, teu kudu hariwang teh. Boro-boro marmot. Gajah gede tewak ku abah mah. Sadarkeun sabu tah. Urang babu kuluna tuh anjing. RT nurut. Kojenggang kana sapu inyuk song dibikeun ka Bah Janta. Kap dicekel dibalikeun gagang sapu rek dijieun panakol. Diheumbatkeun rek ngababuk hulu beurit. Tapi memeh tepi lod beurit teh ngagedean. Jadi sagede kelenci atuh meni buncerik Bah Janta teh. Kaget teh nyo beurit anu ngagedean. Sidik pisan hareupeun manehna. Ye. Nah jadi sagede ucing beurit teh euy. Tapi ya dibabuk ku aing sia. Modal sekali kitu mah. Awas sia. Sia. Hiu. Keuna kana tonggong beurit. Kalah lod gagedean deui jadi segede anjing. Matana molotot kumisna beki panjang ceulina utak-utakan. Kada jurig eta mah, jurig. Cek RT bari unur-unuran bakat ku sieun. Wah, abah mah kumuning ke tara sieun. Komo ku beurit pila kadar segede gitu, dibabuk sia bangusna. Ojol geura. Ya. Hiu. Tanggong beurit teh dicakcar sataker tanaga. Tapi teu beda jeung kiciwis. Unggal dibabuk kalah ngagedean. Lod kaciri pisan tepi ka satangtung Bah Janta matana beki gede kumisna beki panjang. Wah, tolong, aya beurit jurig beurit. Wah, jurig. Cek RT bari gagajleng kaburuan panto ge teu sirikna didupak, bru kaburuan rubuh. Di hareupeun Palebe jeung Mang Rusman. Hari Bah Janta jiga nu keuna ku tenung sukuna asa berat hese dilengkahkeun. Sedangkeun beurit anu geus satangtung Bah Janta kumisna ulang-ulangan. Matana bolotot bangusna nyur-nyuran beki sidik. Kodomang eta beurit nu sakitu gedena teh ngadeuketan ka Bah Janta. Kadenge disada mending ngagerem handaruan. Jigana terek ngalegleg ka Bah Janta. Sora sihung meni kadenge ngagret koceak Bah Janta ngoceak. Wah, tolong, tatangga tolong. Tak rewas brug sada labuh dina palupuh. Kadenge aya sora ngacuit mata katorekan kebeg. Palebe jeung Mang Rusman katut RT ngarenya greuwas jeung melang ka Bah Janta. Kalayan teu loba omong kajleng-kajleng tiluanana ka jero niat rek nulungan Bah Janta. Barang jol ka jero Bah Janta ngajapapang. Beungeutna sepa sedengkeun beurit gede geus teu aya. Teu aya tapak-tapakna acan. Wah, cilaka kieu mah yeuh. Yeuh nu bedang jeung nu wangkelang teh kieu ya tah. Naikeun bae da geus kieu jadina gancang we bawa keluar. Bisi kumaha cek RT ka Mang Rusman. Da mah nyaksian yen aya beurit badag di dinya. Nya bener. Sok gartong. Cek labe deui. Ada gayeng atuh Bah Janta dipayang ku tiluan. Kerusuhan dibawa kaburuan. Barang jeung kitu rieg-rieg imah teh asa ingeung. Kadenge pating rarekot kawas dinageun kulini. Hiuk aya angin bilik ge tapi ka ngahlob. Jerut nu ngagotong Bah Janta kaburuan. Gancang dibawa ka nu rada anggang, da sieun aya naon-naon nu leuwih bahaya. Keur kitu. Jika nu ngahaja jeung sirikeun ka Bah Janta jeung kanca-kancana. Rai bulu-puluk muringkak palebe ge teu burung sieun ngadenge kitu mah. Babacaan teu daek husu kalah tamah kawir. Keur kitu teh reup cahya layung pareum. Tongeret geus mimiti jempe ayeuna mah diganti ku jangkrik anu patemalan jeung soragaan. Kaayaan di lembur beuki teuseun eueuh jalma nu wani ngulampreng jiga nu keung pisan. Raga atuh nu ngagotong Bah Janta teh eureun sisi jalan teu jauh ti imah Suhinda anu dicicingan ku Ki Jalak Roncena. Cungung sada anjing babaung. Ieu aya naon nya? Buta sabeda kisah sahari yeuh. Ceuk Mang Rusman bari melong ka palebah imah Suhinda.
Eta anjing babaung deh mending ngibun nama-nama aplikasinya nih ya pun nuk ting puriding ya ceker teh harus nama ulah cicing di dia bisi bahaya kasararea dan sidik di mamang suinta teh aya jurig ayo orang baralik we tagotong deui si abah cek be nya bener ayo atuh ceker teh tiluan ting raga mangkana awak bah janda anu can pati eling jiga anu kasurupan panon mah bolotot tapi can sadar tapi can ge dijungjungkeun gerung sada angin ngaguru di awang-awang gebeg sararea ngarenya geruas terus tarangga ulah suara naon eta cek lebih bengong panon molotot ka langit RT jeung Mang Rusman teu ngomong ngarasa heran jeung sieun perbawaana mata keung rarasaan teh lain di lemur tapi asa di hiji tempat nu pikasieun gerung-gerung sada angin ngaguruh di Jomantara seah lir hujan silantang malah ditambah ku anjing anu babaung koreak pating kareak ditambah deku sora-sora aneh kawas anu surak tapi teu puguh basana ngan kadenge ayeuh-ayeuhan wungkul keur kitu seor-seor sadadang daunan anu katebak angin pupucukan ting pelenod kalakai rabeng haliber angin teh geus tepi ka dinya atuh beuki ngaguruh mata keung matak sieun palebe jeung kanca-kancana teu bari saincah kawas anu keuna ku tenung sukuna asa berat hese ngalengkah malah bah janta ge ngajehjer teu bisaeun ngomong sedengkeun kaayaan maju ka peuting layung geus pareum di wetan geus hieum hideung cag tunah heula kaayaan palebe jeung kanca-kancana kocapkeun di Jomantara harita teh sanya nama aya nu datang ka lembur dungus teh tapi lain manusia ieu mah bangsa siluman ti nagara cadas teu astea prajurit anu dipimpin ku Kirangga jeung Kipati ratusan prajurit tarumpak angin samakta pakarangna siaga pikeun nangkep ki jalak roncenak anu kabejakeun leungit ti nagarana harita teh Kirangga ngareneng jeung Kipati sanggeus aya luhureun lembur eta senapati teh ngacungkeun leungeunna reg pasukan teh eureun ngangkang di awang-awang ting berga dina mega Gusti Pati nah laras lamut dengus teh ieu Kirangga nanya ka Pati anu keur mencorong ka handap nyawang ka lemur dungus jiga aya nu diteangan bener aya lemur dungus teh kaula inget keneh tapi kairaha bae oge moal poho sabab kaula kungsi ka dieu baheula basa mapakeun Aki Wiragada tuh di ditu imahna teh deukeut pengkolan anu nyang hareupan tangka Tanyung cek Kipati nunjuk ka handap kapal bahi mah Aki Wiraga anu memang tepi ka ayeuna ge di dinya keneh kumaha salajengna Gusti Pati yangan ki jalak roncenak mun kapangi tangkep ulah ditanya heula da mata piomongeun mun ngalaban perangan tiga sedawuh pangandika amit Gusti jik sabarkeun wadia balad gade sing hati-hati jeung waspada sabab si jalak roncenak lain penggawa samaneh-manehna moal dipercaya ngajaga kudang jimat lamun pangabisana saeutik mah cek Kipati mepelingan ka Senapati nurek maju ka medan Danalaga aduh nuhun kana pibajang gamparan amit mungkur sejang ngacorak ki jalak roncenak gajreng seot Kirangga luncat kana gulungan mega anu dicicingan ku wadia baladna barang joal Senapati datang kabeh ngahormat sakumaha ilaharna timalan Gusti Pati geus lungsur maraneh sakabeh kudu turun ka lemur dungus jangan si jalak roncenak mun kapangi tangkep teu kudu ditanya heula mun ngalawan siksa yang patemalan timalan ayo turun seot pasukan prajurit teh tarurun ka lemur dungus di barung ku ngaguruhna sora angin gurnyai aya cahya kilat malah mah kadenge sora gelap ting geleger mata katorekan jilig-jilig para prajurit siluman tarurun kana lemah lemur dungus terus ting kuliwat ganusuni kabeh siaga pikeun nangkep ki jalak roncenak malah keur kitu teh barasat aya cahaya kilat turun ka bumi Kirangga anu turun teh kacirina ku palabe jeung kanca-kancana mah jiga kilat ngan Kipati harita teh can turun manehna mangabedegah di awang-awang nangtung dina mega malang ngawaskeun ka handap nitenan baladna anu rek mancen tugas asakeun jalakan ika moal bisa lolos lamun lemur dungus geus dikepung anjeun moal bisa lolos ki jalak kitu cek Kipati bari nitenan sabudeureun lemur anu geus dipager bitis para prajurit geus siaga unggal tempat di pegatan dikepung wakul buaya mangap taya lolongkrang pikeun ngejat nya harita Kirangga anu jadi Senapati dibarengan ku 7 ponggawa anu samakta pakarangna maju bareng mariksa kaayaan lembur bari metakeun pangawasa
Awas matana seukeut ameunan neangan Ki Jalak Roncenak. Maju terus, ulah aya nu kalimat. Ilikan di tempat di mana nyumput si Jalak. Sekirangga ke anak buahna. Terus maju teu aya heureuna panonna pating burilak pakarangna geus siaga kabeh geus meunang mamatahan. Mun manggih Ki Jalak Roncenak teu kudu ditanya, kari langsung nangkep. Cag tuna heula. Kocapkeun palebe jeung kanca-kancana. Harita teh kabeh ge ngadeg-deg bakat kusieun. Kaayaan geus poek sabab geus liwat wanci magrib. Gaang jeung jangkrik reang disarada di barung ku angin anu ngaguruh. Sora anjing babaung teu daek krepeh koreak pating kareak tueuh jiga anu ngalinur peuting-peuting disarada. Cah kapal teh. Ieu teh aya naon bawa rek kiamat teh ieu. Cek aer teh. Lain rek kiamat ieu mah pasti aya julig. Lah loba omong anggur mah hayu urang baralik. Si Abah urang bawa heula ka Imam Kuring ieu. Malah bisi kumaonam. Cek Mang Rusman kasadarea. Ya bener. Heueuh kuring mah hayu ah. Raga yang Mbah Janta pada ngagotong di bawah lempang bari jeung sieun. Sabab rupa-rupa sora mani ngabreg. Kabeh pikasieun mata kaweur. Imah-imah jemping meni simpe eueuh anu wani bijil ti imah iwati anu opatan. Lumeh kagok geus di luar. Tapi barang gok kadeukeut tangkal sawo. Gajeleng aya nu laluncat tina dahan sawo. Ting beregam katan jalan aya tiluan kabehna teh. Pangawakan jangkung badag matana parolotot make tiung kukuncungan. Akarangna gada segede-gede kenang. Gebeg palebe ngarenya greuwas bujur ngarempon tepi ka hitut. Reg kabeh eureun. Jurig. Cek lebeh mani kokongpodan bari munur ngomongna jadi teu bener. Mang Rusman calangap teu soraan RT ngadeg-deg bari molotot ari Mbah Janta ngulisi. Jika nama lilir terus ngagerem, angkoh nama palebe terek munur, rek terus lumpat teh sieun. Tapi teu kanyawan cileug tukangeun aya nu sejen. Atau dikepung maranehna teh. Ngong aya seorang ngagerem handaruan sidik ditujukeun kan opatan. Saha nika rek mana? Okna bari kaharti basahna. Sarta sidik nanya kabalan palebe. Kuring lebe rek anterkeun nu green. Oh, sugan teh si Jalak. Ayo ini. Cek salah saurang bari mere isyarat ku leungeun. Teh teu galak teh aya tanda-tanda rek ngaguna sika. Atuh lebe teh bungaheun gancang ngajak baturna nuluykeun lampahan. RT moyong kod turna nyorot cod Mbah Janta rada eling. Aya naon ieu? Aya naon? Anu beuteut aja hayu leumbang kuat. Cek lebe ngagusur Mbah Janta. Kurudug leumbang rusuh hayang buru-buru jauh. Kusiluman dibere jalan eueuh nu wani ngahalangan. Saenggeus kaliwatan palebe panasaran terus ngaliuk heula ka tukang. Gebeg ngarenyag. Di tukang aya makhluk harideung ting baleg-beg. Teu puguh rupana ngan sidik pikasieun. Matana barolotot buukna ting ring kiwik. Oh, Jurig! Bulecet lumpat pangheulana. Nya puguh RT jeung Mang Rusman ge kabawakeun. Bulecet nuturkeun. Mbah Janta nu kakaraeling bari heudeun. Rek lumpat teh sukuna asa berat. Dagon, be. Jadi beberelean. Dari langah juga neangan pamuntangan. Cek rasana mamahna oge lumpat satakar tanaga. Hari pek teh ukur engkak engklakan. Di dinya bari beberelean juga me. Bari roesan. Teu maju-maju. Bujur nakal baseuh da ngompol. Cakakak sadanu seuri ting ciri hil. Ting balakatak mani rame. Tapi napi kasieun mata keung jeung kukurayeun jiga nama siluman yang serikeun ka Mbah Janta anu borangan. Ngadenge sora anu seuri Mbah Janta tambah soak ngagerol deui ka palebe gogorobokan minta tulung. Tapi eueuh nu ngawaro baturna kabeh geus pada jauh. Dagon be. Tapi anger teu maju. Bujur nakalaka beki jemlong. Hesang ngucur lila-lila kudu pruk labuh tuurna leuleus. Mbah Janta ngahegak bakat ku cape diuk bari dangah melong ka hareup. Susuganan aya baturna nu datang nulungan. Keur kitu korosak sadanu ngorosak sisi jalan. Gebeg Mbah Janta ngarenyag gret ka tempat datangna sora. Ana breh aya dua anu datang makhluk aneh pikasieun. Beda puguh prajurit siluman anu keur mancen tugas teh. Matana bolotot leungeunna buluan tapi wujudna mah jiga manusia. Ngan rokaya buukna mending ngawid-wid. Ngering kiwi ke kawas singa jaluna. Buuk jeung kumis katut jangot ngahiji.
Sungguhna calawak nemongkeun huntu anu rangeteng sihungna mani sareukeut. Mani ngadeuketan ka bahajaan taleumpangna egang, mani ngagegag. Nu saurang deui sarua ngadeuketan malah maleungeun ngaragamang, rek ngarampa tarang bahajanta. Nenyok itu bahajanta teu kuat ku sieun. Mas, kadituna teu soraan. Golepak ngagoler kapaehan. Sakakak siluman nu dua teh seuri, tapi tengah ganggu ka bahajanta maleos duanana ini. Hari talebe jeung baladna harita teh paheula-heula muru ka imah Mang Rusman. Dengan eta nu pangdeuketna, nu pangheulana teh Pak RT. Datang-datang jeger nenggara panto tapi hanya kal pantona kuat. Tulakna pageuh atuh tarang Pak RT Bancunur. Leng karasana lieur kulapes guprak kana golodog yang saya we teu usi-kusi. Yol palabe gajleng jeger kana panto irungna keuna. Cer geutina bijil jarig-jeug brek labuh diuk dina panyaweran. Terus ngagerung barinya kelan irung. Yol deui Mang Rusman kira-kira 5 lengkaheun deui geus ngalenghoy bakat ku capek. Hesangna ngucur brek ngudupruk deukeut palabe. Aduh, capek mulai aduh. Cek Mang Rusman manehna mah teu namahan ka nyeri da teu kungsi nenggara panto. Hari lebe gegerungan bari ngusapan irung. Kunaon palabe? Irung songhek man. Geus songhek ti tadina yang irung palabe mah malah mamolong dua. Cek Mang Rusman sakitu keureuseun teh bisa keneh banyol. Rusman mah dengar panto dulu tulakna pageuh teuing. Lain pageuh tulakna, paling ge dihalangan ku meja. Sabab nu boga imah sieun. Aduh, buahnya. Palebe kakara sadar kadinya. Da pasti sakumna urang lemur dungus bakal sieun. Sabab kaayaan harita kacida mata ketirna. Lila-lila palebe sadar kuniang hudang. Gek diukna dina golodog. Gep aya anu karampa mana horeng suku Pak RT nu ngalungsar dina golodog. Alah, si RT tepi kanyang saya. Naon ye? Pasti sanasib jeung palabe dengar panto meureun. Cihudangkeun atuh. Mang Rusman bari cengkat. Ajan leuleus jeung lungse oge nulungan heula Pak RT. Terus dicengkatkeun kuduaan. Disasar awakna bisi aya anu tatu. Barang karampa tarangna. Nyeri. Aduh, nyeri. Nah, bari terus marurung dikawatireun. Alah, kunaon atuh RT teh? Aduh, tinagor kana panto. Didagor meureun. Nya heueuh meureun. Aduh, kumaha juri teh? Teu ngudag. Ceuk RT bari luak lieu. Mun caang mah bakal kaciri beungeutna sepak. Tarangna Bancunur sagede endog. Jeuring mah teu ngudag, tapi bahajanta tinggalun. Emal Mang Rusman. Manehna mah inget ka bahajanta. Gebeg palabe jeung Pak RT ngarenyag. Arek inget ka bahajanta. Aduh, kumaha tuh? Ayeuna mah kieu capek-capek oge urang teh ulah hayang gua kaunggah ka imah. Sabab cuma lah urang salamet ge. Ari bahajanta cilaka mah. Lah mana silih belaanana jeung tetangga. Mun urang teu ngabelaan mah. Tak kulantaran gitu, ayo urang susu deui bahajanta. Bener, tapi kumaha juri kieu? Sieun kuring mah ye. Urang nepungan heula aki Pak RT, sugan geus datang. Ceuk Mang Rusman. Nya, ayo tuh, urang ka aki wiraga heula. Mitra kaum dangu gancangna sarerea satuju beral miang ngajuk-juk ka imah aki wiraga tekung silih lage geus tepi terus kaketrok torojol aya anu bijil kana breh teh nini nu bijil teh da aki wiraga nama can datang eta teh sini nih kuring Rusman mbak hari bapak geus datang cek Rusman. Kami oke keur ngarep-ngarep bapak sih ya. Nah jeung saha imitna atuh. Nah wayah kieu can datang wae. Anas kami teh mani cuing haksudan teh bapak maneh datang. Ini wiraga bangun hanyelu. Loh, kakabalinan teuing bapak teh atunya. Mang Rusman jadi bingung. Malang ka bapana. Mangkaning geus kolot eueuh anu nganteur. Palebe jeung Pak RT silih reret dua anak kakara sadar. Yen aki wiraga teh initna sorangan. Wah cuman udah jadi ketempuhan ye. Palebe ngerasa salah dumengan tep aki wiraga init sorangan. Keun bae da niatna palebe
mun butuh ku pibatureun ge meureun ngajak ka dieu mah henteu. Tapi kumaha mun aya naon-naon kaki? Moga-moga mah ulah aya naon-naon atuh. Jep sarerea jempe. Sini nih oge ngahulang. Tambah melangeun we kaki Wiraga teh anu teu datang-datang. Mangkaning inditna ti imah teh eueuh anu nganteur. Saurang ge teu aya anu nyaho yen inditna jeung Ki Juma. Teangan ka ditu atuh man. Beug mah keun urang teangan. Tapi mun bapak datang bejakeun ka bapak. Di lemur aya karaman kitu mah. Loba jurig di lemur teh. Ayeuna ge kuring rek nulungan Mbah Janta. Hah, kunaon si Janta? Leungit di jalan. Sini liat jurig we ye. Suka mana euy ngomong teh. Usman mah hayu amu rek ka mana heula ayeuna ye. Neangan Aki Wiraga cawan nulungan Mbah Janta. Ya duanana tuh Pak. Ieu ah. Mitra, berarti luanana lempang deui. Pikiran jadi ngaran cabang. Mbah Janta tulunganeun. Aki Wiraga teanganeun. Diluan lalempang bangun lungse. Di pelongku nini Wiraga nu nangtung di lawang tepas. Geus nyeles dinu poek kakara sini nih teh ka jero. Mah urang ye ka mana heula ye? Kan wae bapak kuring mah da geus kolot ieu atuh RT. Nya babisaeun bela diri dibang ngalawan siluman 10 mah moal susahkeun. Anu penting mah Mbah Janta bisi urang ketempuhan ye. Ya ayo atuh ayo. Cek pala be. Manehna manigiatna kedah nyesieun ketempuhan. Mitra kaum dangu peuting eta kacida mata keungna. Angin teu waleh ngaguruh sora-sora aneh teu waleh kadenge. Bawana teh mata keung-keuman mata sieun. Rek teu kitu kumaha da puguh salamur dungus teh ditingker ku para prajurit siluman anu keur neangan Ki Jalak Roncena. Di awang-awang diawaskeun ku papatihna. Di jero lemur diasruk ku Kirangga jeung para prajurit sejen. Tapi najan kitu palebe jeung kanca-kancana terus lempang susulumputan sieun tepung deui jeung makhluk-makhluk arane. Tujuanana hayang nulungan Mbah Janta bisi kumaonam. Keur jongjon lempang. Blik kadenge sada anu lempang. Raga anu tiluan teh eureun nyarempot dinu suni. Anabreh aya 7 hanting juringkang di jalan. Awakna teh jarangkung badag nyeum. Marawa pakarang sewang-sewang. Atuh mani carolohok nu tiluan teh. Astagfirullahaladzim. Makhluk naon eta teh nya? Nah di lemur debat banu aneh. Sidik lain jelema itu lain. Cek palebe ngomongna kitu teh bari jeung ting puriding bulu punu. Nya raneh oge. Tapi dah ka urang teu ngaganggu geuning. Ayo we lah. Geus masing-masing lah yuk. Cek Mang Lisman. Ketayep anu tiluan teh lempang deui muru ka tempat Mbah Janta. Tapi gok kaparapatan blig kadenge deui sada anu lempang jiga lobaan ieu mah. Reg palebe jeung baturna eureun deui nguliwedkeun wisuni. Breh aya jalma balawiri ting juringkang deui dinu poe. Tapi kaciri beleg-begna marawa pakarang deui. Geus liwat musuh terus lalempang deui. Beuki teteh lah. Bet loba papangihan di lemur teh. Sabaraha kali manggih anu ting juringkang tapi akhirna gok kapal Mbah Janta. Di kajauhan kadenge aya anu margung aduh-aduhan tulung-tulungan. Jigana bae Mbah Janta teh teu elingna ngan sakedeung. Kasilir ku angin peuting kaburu eling. Ngadenge nu margung kitu. Palebe jeung Pak RT gura-giru ngadeuketan. Kana gok teu salah. Mbah Janta ngajoprak awakna leuleus lantaran manggih karuas teh. Abah. Lain jurig. Cek Mbah Janta bari ngalieu. Kuring Rusman. Aduh, nuhun man, nuhun. Yo abah tilu kan deui. Loba setan man. Aya anu ngaring kiwik, aya anu bukan sakuju awak euy. Bae bah, apalageun teu ngaganggu ka urang. Ayo, urang balik ayeuna mah tong sare di dieu. Abah ge hayang balik, tapi matak deung deuleueun. Komo eta ningali nengnongna. Mitra, hanya kala kabujeng nengnong. Dongeng garapan Mang Barna anu judulna Dedemit Curug Sanghyang karangan Ileksa. Urang cekatkeun bagi kadila insyaallah enjing tepang deui.
Nuhun karena perhatianna. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.